Qatrul Ghais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Masalah ketiga. Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah. Iza qila di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha tu minung imankeun anjeun bil malaikati ka pirang-pirang malaikat Allah. Fal jawabu mangkari jawabanana annal malaikata eta saestuna malaikat asnapun eta pirang-pirang golongan atau pirang-pirang bagian. Faminhum ta'eta tetap disapaina malaikat hamalatul arsy ari pirang-pirang nunanggeuy aras. Hamalah teh jama taksir fahuwa hamilun fahuma hamilani fahum hamiluna fahum hummalun fahum hummalun fahum hamalatun pirang-pirang numawa atau nanggeuy aras. Wa minhum jeung eta tetep disapaina malaikat hafun ari malaikat hafun anu ngurilingan aras. Wa minhum sareng eta tetep disapaina malaikat ruhaniyun ari malaikat ruhani. Wa minhum jeung eta tetep disapaina malaikat karubiyun ari malaikat karubiyun. Asalogat mah anu sarusa, maksudna mah anu sok ngadoakeun ka jalma-jalma anu susah supaya menang kalenglangan. Wa minhum jeung eta tetep disapaina malaikat saparotun ari saparoh utusan. Asalogat mah duta, utusan Allah. Jibrilun tegasna malaikat Jibril wa Mikail jeung malaikat Mikail. Wa Israfil jeung malaikat Israfil wa Israil jeung malaikat Israil. Wa minhum sareng eta tetep disapaina malaikat hafazatun ari malaikat hafazah pirang-pirang anu ngajaga. Wa minhum sareng eta tetep disapaina malaikat katabatun ari pirang-pirang malaikat tukang nuliskeun. Katibun jama taksirna katabatun. Wa kulluhum sareng ari sadayana malaikat makhlukuna eta nu ciptakeun sadaya abidullahi tegasna hamba Allah. La yusafuna tadisipatan itu malaikat bizukuratin kul kalakian wala biunusatin jeung teu ku kaawewean. Walaysa jeung taya lahum pikeun ieu malaikat ton syahwatun syahwat wala nafsun jeung teu gaduhan nafsu. Wala abun jeung taya bapaan wala ummun jeung taya ibuan. Wala yasrobuna jeung terang ngaleut malaikat wala yakulu jeung tengah dahar itu malaikat. Wala yasuna jeung tara maksiat. Ieu malaikat tegasna menyalahi Allah ka Gusti Allah. Maka kana perkara amaro anu geus marentah Allahum ka ieu malaikat. Wa yaf'aluna jeung midamel malaikat. Maka kana perkara yu'maruna nu diparentahkeun para malaikat. Wa mahabbatuhum jeung ari cintana ka malaikat syartul imani eta syarat sahna iman. Wa bugduhum jeung ari benduna ka malaikat kufrun eta jadi kakufuran. Bagian ketiga masalah nyaeta kumaha cara ngimankeun ka malaikat anu bener. Jadi Qatrul Ghais membahas supaya iman rukun iman teh bener. Itikadkeun mu annal malaikata asnapun malaikat teh bergolongan seueur macamna. Bergolongan-golongan di tengahna anwa'un katsiratun macam-macam anu loba fi ahwalihim dina kayaanana wa af'alihim sareng pada pelanana wa askalihim bentuk-bentukna jangjang-jangjangna gitu sami
pekerjaan anak kita sami. Rasulullah ditinggali teh anu keur bagian sujud bae aya. Keur waktu Isra Miraj anu keur ruku bae aya, nu nangtung wae aya. Afalna beda-beda. Tugas nage beda-beda. Urang ketahui heula hiji-hiji. Kahiji aya namina saha? Hamalatul arsy. Artosna anu nanggeui aras. Wahum a'la tabaqatil malaikat wa awwaluhum wujudan. Jadi ya malaikat hamalul arsy teh pangluhur-luhurna tingkatan malaikat. Posisina tempat tinggalna cek urang mah. Soalna makhluk Allah pangluhurna manaon? Aras. Langit aya sabaraha? 7. Di atas langit aya Sidratul Muntaha ke-8 berarti. Lamun dibahasakeun planet mah baru ke-8. Di 8 nih itu kanaon? Aya Mustawan, Loh Mahfud, Rofrof nami nama eta. Rofrof. Termasuk alam Jabarut. Sidratul Muntaha. Malakut mah istilah malakut mah 7. Di langit kahiji sampai ke langit 7 sebutan naon? Malakut. Di alam dunia mana? Nasut, nas manusia. 1 sampai 7 malaikat. Malakut. Eta mah ngaran, eta mah ieu mah alam di dieu mah lain ngaran. Ieu mah alam teh dunia kita ngaran teh. Kan ieu alam dunia gitu. Sidratul Muntaha jeung Rofrof atawa Mustawan disebutna 8 manaon Sidratul Muntaha. Kasalapan Mustawan atawa Rofrof eta disebutna alam Jabarut. Tanda kebesaran Allah. Di luhur deui pangluhurna aya naon? Aras. Disebut dalam lahut. Malaikat aras, pananggi aras di mana? Pangluhurna, domisilina. Makanya disebutkan a'la tabaqatil malaikah. Kadua ya hamatul arsy teh wa awwaluhum wujudan. Panggeulana aya wa hum fid dunya arba'ah wa fi yaumil qiyamati samaniyah. Ayeuna nangi ada sabaraha? 8 malaikat, 4 malaikat. Engke lamun ke kiamat ditambahanin nangi ada sabaraha? Jadi 8 malaikat. Ala suratil aw'al ma baina azlafiha ila rukbiha masiratu 70 aman. Jangkungna eta malaikat baina azlafiha antara talapok-talapok atau dampal samperana ila rukbatiha nepi ka tuurna masiratu 70 aman, perjalanan 70 tahun. Tuurna wungkul nepi kana sampeanana sabaraha tahun tah? 70 tahun. 70 tahun teh litairil musri lamun perhitungan kecepatan manuk anu cepet. Jadi aras teh termasuk alam gaib anu urang wajib ngaimankeun. Naon ari ngaran aras atau sifatan-sifatanana? Wa amma sifatul arsy faqila annahu jaharatun khadra. Aras teh terbentukna tina mutiara hijau. Wa huwa min a'dhamil makhluqati khulqan. Pangheulana diciptakeun. Ayeuna pangbadag-badagna makhluk dunia ayat lain. Pangbadag-badagna makhluk Allah nyata naon? Aras. Ari cek urang Amerika mah panggeulna teh planet-planet naon? Mars. Panggeulna Mars. Cek urang Amerika.
Tak menurut Islam mah teu panggih kurang Amerika mah aya deui makhluk deui bang badag-badagna nyata naon? Aras. Wallah. Ya bumi, geus sih bumi. Ari bumi makhluk hidup. Matahari kumaha makhluk hidup teu? Ari kitu. Ari bumi bulan makhluk hidup teu? Tah aya deui naon ieu mah? Aras. Ari matahari badan. Segede piring senang ge. Tinian. Disamperkeun masuk badak luar biasa. Eta contoh hungkul eta tata kagungan Allah. Matahari. Tah urang mah sebagai mukmin wajib diitikadkeun aya aras. Dicaritakeun ku Allah soal lam teu percaya murtad. Wasi'akur siyuhus samawati wal ard. Kursiyuh eta mah nya. Dina surat wasama izatil muruj. Kumaha terakhir teh? Dul arsil majid fa'alul lima yurid allataka haditsul junud. Tuh. Berarti Allah teh memiliki dul arsil majid. Tentang aras diceritakan dalam Al-Qur'an, maka wajib diimani. Wajib setiap dalam Al-Qur'an. Wa yuksa kulla yaumin alfa launin minan nur. Di pakaian maksudnya mah dihiasi setiap harina 1000 macam cahaya. Wa yuksa kulla yaumin alfa launin minan nuri. Aneka rupa bercahaya. Lamun ayeuna urang berangkat ka Monas aya tugu naon? Aya tugu lain tugu emas, tugu naon? Proklamasi. Lamun peti warna-warni. Tapi eta mah permainan naon? Permainan cahaya ditembakkeun ka dunia. Aras mah leuwih ti kieu. Jadi teh lamun mah eta kitu, ilakeun ku aras. Wa yuksab alfilaunin 1000 macam gonta-ganti terus selama 1 hari. Mungkin pernah ke Purwakarta aya danau menang bupati Pak Dedi aya danau air mancur jika warna warni berubah-ubah warna teh halaga. Nah sebetulnya mah aras mah metode aras mengesti baheula kikituan teh lain ayeuna ya Allah. Al-falawni minan nuri bermacam-macam cahaya. La yastati'u ayyanzura ilaihi khalqun min khalqillah. Moal sanggup ningali kana eta aras makhluk-makhluk Allah. Wal asya kulluha fil arsi kahalqatin fi falatin. Perbandingan aras atau makhluk anu sajana ketika disimpan di aras wal asya'u perkara-perkara kulluha selainnya fil arsi di aras kahalqatin seperti lingkaran atau titik fi falatin di sampalan atau di padang Sahara. Lamun urang ningali gunung jalma segede naon teh. Sagede kitu lamun urang cicing di aras teh naon sireumna ge moal meureun. Kebulna kumana meureun. Bumi ge disimpen di atas sagede kitu naleutik. Bumi eta badagna aras. Tanda kagungan Allah. Jadi sebetulnya mah ulah boro-boro kanu luar angkasa lah atau luar dunia. Urang mah dalam dunianya teu apa. Ari cai di jin teh naon? Apal cai teh, tapi teu pernah mikir cai di jin teh naon. Ya, teu bisa teu apa. Urang
Kakarakeun di urang mah ningali ge cai naon unggul, cai herang jeung cai kiru. Kita di surga mah cai susu. Cai madu, cai arak. Can kabayang urang mah kali cai kiru unggul, apalna teh. Subhanallah. Jadi ya tanya fi falatin waqila, diceritakan lagi menurut suatu riwayat, innal arsya qiblatu ahli sama, aras mangrupikeun kiblatna ahli langit. Kama annal ka'bah qiblatu ahli ardi, seperti halna Ka'bah kiblatna ahli bumi. Ieu mah menurut naon kila sebagian pendapat. Sebagian pendapat teh mah berpendapat bahwa kiblat para malaikat mah naon? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Lamun ngaragrakeun batu di Baitul Ma'mur, pasti ragragna ka Ka'bah. Itulah kahiji urang mengenal macam golongan pertama tentang malaikat hamalatul arsy. Kadua aya deui malaikat naon? Hafun. Ari hafun naon segatna? Isim fa'il. Fahuwa hafiyun asalna. Fahuwa hafiyun fahuma hafiyani fahum hafiyuna. Tina kasroh kana domah berat pindahkeun harkatna ya kana fa jadi hafuyuna iltiqau sakinin antara iya jeung wau piceun iana jadi hafuna. Anu ngeuringan malaikat dari masakeun tasbih. Masakeun tasbih teh naon? Ngadoakeun kanu jomblo supaya enggal payu. Keur ngadoakeun kanu kurban hutang supaya buru-buru kabayar hutangna. Oh engke eta malaikat karubiun teh nya. Tukang ngareng-rangkeun mantuan ngadoakeun ka jalma-jalma nu keur menang kasusah. Hafun mah ngulingan naon unggul? Aras. Menurut qala Wahab bin Munabah, inna haulal arsy sab'ina alfi saffin minal malaikat. Eta aras teh aya 70.000 baris para malaikat. Saffin minal malaikat. Sopuh khalpu saffin sopun. Setiap tukangan barisan teh yang naon deui? Aya barisan deui. Sabaraha puluh ribu cenah ge? 70.000 baris. Muter 70.000 ibadah we, ari ibadah malaikat teh. Jadi urang teh ilham mah makhluk leutik. Lamun dihitung-hitung mah leutik eta ge makhluk leutik. Tumbilana urang padahal dia teh balik ge. Laleur teh mah laleutik. Allah mah di aras eta ibadah teh malaikat 70.000 ari ibadah ka Allah. Eta cacak anu ampuna wungkul. Anu di pinggirin malaikat. Jadi urang keur beneran rukun iman ieu teh apal. Rukun iman ti abah heula ngan teu apal pe ka 70.000 malaikat. Yatufuna bil arsy. Naon tah 70.000 teh? Tararawab. 70.000 baris tarawab keliling atas. Yaqbilu haula'i wa yaqbilu haula'i. Wa idza istaqbala ba'duhum ba'da halala haula'i wa kabbara haula'i wa min waraihim sab'una alfi saffin. Eta malaikat mah lamun papendak teh sok naon? Takbir. Yakbilu nyariung seueur rangkul haula'i wa yakbilu haula'i. Jika sireum ini ku masih sireum baru papanggih. Nah naranya naros. Salaman ke malaikat sireum tak kitu. Maca naon? Maca la ilaha illallah. Tak kurangnya kitu. Salaman panggih teh kunaon? Assalamualaikum. Tahiyat. Malaikat pa naon? Halala tahlil. Atawa naon deui? Wa kabaro takbir. Ada berapa kadang-kadang kieu la ilaha illallah mah deh can aya kan payu wae. Ari awalna la ilaha illallah tungtungna teu ngeunah. Allah.
Astagfirullah, sudah dari mana? Tengah tungtung nanya. Jalan tak malaikat mentara lihat takdir. Haulai wa min waraihim sabuna alfi safin qiyamu aydihim ila anakihim wa du'aina laha ala awatikihim fa idza sami'u takbira ulaika ta simpul nama seueur pisan eta malaikat-malaikat hafun barisanana tina 70.000 baris aya di sabaraha 70.000 deui baris. Malaikat hafun. Katilu malaikat naon? Ruhaniyun. Kila diceritakeun malaikat ruhani teh kumaha? Arhum fi ardi bayda, di tanah putih karrohom nih. Karrohom teh asal logat marhom teh keramik. Jadi tanah putih. Lir ibarat nah keramik bodas bageuna bodas jadinya aya malaikat ruhaniyun luasna eta tanah palataran masiratu samsi arba'ina yauman lebarna perjalanan matahari 40 poe matahari geus badagnya sapu-saputi sakumaha tah lumpang matahari. Ieu mah 40 poe. Tah sadekumaha batul wasnata. Tuluha la ya'lamu illallah. Jangkungna ta malaikat teu aya anu terangkeun kajaba Allah Subhanahu wa taala. Walahum zahilun bitasbih wa tahlil. La kushifa an sauti ahadihim lahalaka ahlul ardi min hauli sautihi muntahahum ila hamlatil arsy. Eta ruhaniyun teh sampena jarakna sampai ke aras. Ka malaikat anu naranggi aras. Eta malaikat ruhaniyun marasakeun tas beh zahilun recok. Ngan lamun urang dibere nguping eta bacaan-bacaan malaikat bakal naon? Maot ngalanger. Bakal ditarik. Maot. Ari kilat kadang geus luas ya. Bertasbih berama tasbihna eta teh. Makhluk Allah keneh bertasbih eta teh kilat ge. Geus reuwas komo lamun ngupingkeun malaikat ruhaniyun suara. Kaopat malaikat naon? Karubiyun. Bi fathil kafi wa takhfifir roi karubiyun. Sadatul malaikat wa hum alladzina haulal arsy. Ari karubiyun mah masih kena sekitar aras, ngurilingan aras. Jadi aras teh aya anu hamalatul arsina aya, anu hafuna, ngurilingan aya, karubiyun ge sami dinya keneh. Eta mah eta ngadoakeun ka jalma-jalma nu keur bingung jeung jalma nu susah teh ya tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ijabah. Saterusna malaikat naon saparoh duta dubesna di dalam artian ngatur mengelola ieu dalam dunia sanu saparohna nu opat besar Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar Nakir, Kibatin, Ridwan. Ari Raqib Atid mah ngajaga amal unggul. Terus Malik Ridwan ke di akhirat. Munkar Nakir dalam kubur. Berarti di dunia mana opat. Nu ngatur ngawa dunia masa malaikat Jibril. Tukang ngatur wahyu. Nanyakeun ka Gus Dur. Aya Gus Dur taros ari wahyu aya keneh teh ayeuna. Banyak wahyudin. Wahyu matas berhenti. Nah, wahyu terus berhenti. Turunlah menjadi ilham.
Ilang numpangnya dia ilham tiga tapi dia eta Jibril Mikail ngatur naon rizki Israfil trompet Israel nyabut Mikail eta ngatur rezeki ngatur hujan ongko Mikail saparahnya pasabarabi ya hiji hamatul arsh dua hafun tilu rohaniyun opat karubiyun lima saparoh kagenap hafal para malaikat penjaga sebelum karena penjaga di tengahna ayat tentang saparoh malaikat saparoh heula ayat wasa itu bainallahi wa baina anbiya'ihi wassolihin pelantara antara Allah jeung para nabi jeung para solihin yuballighuna ilaihim risalatahu yang menyampaikan kepada mereka tentang risalah Allah bil wahyi wal ilham war ru'yas shalihah dengan wahyu ilham atau impian-impian anu alus lamun urang sok istikharah mah karasa aya Allah teh karasa sok ngajawab lah bari naon teh ditanya teh Allah ditanya ngajawab melalui malaikat saparohna eta merek pasti kenaon ilham ru'yatus shalihah Jibril berarti ya. Aw bainahu wa baina khalqihi yuwassiluna ilaihim asara san'ihi menyampaikan ke makhluk tapak damal Allah wasaparatu huna jami'u safir di mana rasul utusan entos satrasna ke bawah menjelaskan tentang malaikat Israel wa Isra'u atau tugas-tugas di malaikat saparah nu opat kahiji malaikat naon Jibril di palebah kurung Jibril Mikail Israfil wa Israel bipatil aini palan patahkeun ayeuna Azrail fa Jibrilun nazilun ala jamil anbiya Jibril matur lungsur kasadaya para nabi wa Mikail wakilul amtor Mikail mah anu kawakilan ngatur cai-cai hujan wa Israfil wakilu nafkhis suri Israfil mah anu kawakilan niupkeun sangsakala yanfahu niup itu Israfil fayamutul khalqu makhluk maraon wa yanfuhul ahya yang niup deui wayan fuhulil ihya il khalqi ditiup deui sakali pikeun ngahirupkeun makhluk fatarjiul arwahu li ajsadiha akhirna kembali ruh ya kembali kana jasad jadi ditiupna sang sakala teh menurut di dia mah sabaraha kali 2 kali sebagian kita menyebatkan sabaraha kali 2 kali hiji ditiup ruksa kadua ditiup naon deui bangkit di kubur deui. Katilu mah sebagian pendapat nyebatkeun 3 kali. Hiji pikeun nasi wungkul, ngagetkeun wungkul. Paciwu jalma teh kaget teh. Bayangkeun lamun keur demo di Jakarta. 8.000 dibudak-balik sama kepolisian bom. Wah, geus kacau. Ieu mah dalam dunia atan sakalang. Nuker hamil bakal langsung ngalahirkan nuker hamil dia serta saking rewasna nuker mangku budak bakal tinggal tinggal jalma wataroh sukaro tinggal jalma jika nuker wareureuh ngan moal kaalaman orang-orang mau min insyaallah eta lamun menurutkeun nu tilu kaul jadi tilu kaul mah hiji lil paz'i wungkul ditiup teh jang naon kaget
Kadua tiu panjang ngancurkeun, katilu tiu panjang ngabangkitkeun deui ti kubur. Hirup teh panjang lalakonna teh. Lain ngaos sasalarieuan. Urang mah geus persiapan sieuna. Batur mah teu naon? Teu persiapan sieuna teh. Alis persiapan mah aduh rek aya nu naon teh ngalewaskeun. Apalah aing maneh. Tapi lamun teu dibejaan heula sok sebab. Tajub kan luar biasa. Mata kurang mah untung geus dibejaan heula. Faiza hadara ajalal abdi amarallahu malakal maut ayyaqbida ruhahu dalikal abdi. Jika geus hadir waktuna umur jalma, maka Allah marintahkeun ka malaikat pikeun nyabut eta rohna eta hamba. Walil malakil mauti awanun minal malaikah. Malaikat maut teh ngapagaduhan para pembantu-pembantu. Di golongan malaikat keneh ya'muruhum binaz'i ruhi dalikal abdi, nyabut ruhna eta hamba min jasadihi tina jasadna. Fa iza wasalat ilal hulqum, di mana-mana geus nepi ruhna kana tenggorokan, tawalla nguasakeun qabdoha kana mencabutna saha malakul maut di malaikat maut binafsihi ku dirina ku salirana malaikat maut. Jadi ari nyabut nyawa mah tina tenggorokan mah kusaha? Ku malaikat Israel. Ngan sebelum nama ku malaikat para pembantu heula. Jadi eksekusi nama kusaha? Ku Israel. Geus lok bangkong ke eta bagian urang. Tit. Eta pernah ditaros malaikat Israel ke waktu silaturahmi beberapa hari ka Nabi anu kalangit anu geus aya di surga ayeuna. Nabi Idris. Kumaha sanaga ari waktu babarengan yang urang ari maneh nyebut nyawa teh nyebut nyawa cek urang mah saur malaikat Israil lili ibadah dina meja hidangan. Teu lompatan gampang tek. Padahal luar biasa berarti malaikat Israil. Lili ibarat nyabut nyawa dina meja hidangan. Apaleun? Teu salah. Salah ieu tempa ieu. Orang masuk salah kadang-kadang mual eta mah dijamin masih ada ge moal pahili gitu. Moal aya maot nengtong kunaha mah ieu cabut teh jadi ka dieu ya Allah. Ya Allah. Malakul maut binafsi wa khurujur ruhi yakunu minal yafuh. Ari kaluarna roh teh minal yafuh tina embun-embunan. Yafuh tina naon? Mun-embunan. Kama anna dukhulaha fil badani minhu. Seperti halna masukna ruh ge dina badan teh tina embun-embunan yafuh. Budak leutik katingali mun-embunan teh nya. Tek ieu katingali tak leutik. Katingali keneh. Ifis keneh. Geus gede mah teu katingali. Jadinya tepat nyabutna roh teh tina embun-embunan. Wa amma fathul muqtadir famahu inda khurujihi. Geuning eta aya jalma nu ke sakaratul maut, ari muqtadir teh nu ke sakaratul maut. Anapun ari mukana jalma nu ke sakaratul maut kana cangkemna nalika kaluarna ruh faqila li siddati mayarahu minal ahwal. Eta mah bakating ningali kana perkara pake nu kaget luar biasa. Jadi ngangah teh lain keluar roh eta teh bakating kaget ningali nu tandingna dalam dunia. Matak maton naon bolotot. Ieuna bahamna ngangah. Etanya aya dimulai dirinya hari tamat katingali aya mulai alam-alam gaib teh kataringali narembongan
Ayeuna mah teu aya teu katingali malaikat teu katingali sagala teu katingali. Dimulai ti barang cabut Jawa maka taringali kabeh kana rembongan. Huwa ari tu yapuh wal yapuh jeung ari embun-embunan teh huwa ari tu yapuh al maudi ulladzi eta tempat anu ya taharrakur sok usik-usikan firositipi nasirahna budak. Aya na kitabna gini. Nah, anu sok kikituan na budak sirah budak leutik. Aya. Itulah malaikat naon? Israel nyabut nyawa. Satrasna malaikat hafaldhah. Ditaros sabaraha jumlah malaikat hafaldhah? Rawa anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kam mim malakin 'alal insan faqala isyruna. Ayat 20 malaikat hafaldhah teh 20. 10 ti beurang, 10 ti peuting. Jadi 20. Pilih genti. Aya sipan, urang teu dijaga. Jadinya malaikat minhum malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa aminun alal ladzi an yasari fa iza amilta hasratan katabat asron wa iza amilta sayyatan qala allazi ala shimalil ladzi ala yamin a'aktubu fayaqulu da'hu sab'a sa'atin la'allahu yatubu. Kahiji ala ayam malaikat naon malaikat belah katu namina malaikat raqib. Kadua ayam malaikat berarti belah mana? Belah kenca atid. Eta raqib jeung atid teu waka nuliskeun. Lamun malaikat raqibah langsung nuliskeun. Fa iza amil hasanatan kutibat asr. Langsung otomatis tuliskeun sabaraha? 10. Tapi alhamdulillah bager nu kenca mah. Lamun urang doraka teu waka dituliskeun. Da'hu sab'u sa'atin. Cek malaikat penjaga duka tuh teh keun dagokeun 7 jam. Lamun 7 jam can tobat bae kakana dituliskeun. Jadi ulah waka 7 jam. Lamun dosa peuting memeh subuh kudu geus tobat. Lamun dosa subuh sore kudu geus tobat. Da'hu sab'a sa'atin la'allahu yatubu bagernya nu kenca eta nu kenca. Jadi hiji kanan kiri dua jeung katilu wa malakani baina yadaika wa min khalfika hareup tukang opat kalima malikun qabidun ala nasiatika nyekel embun-embunan urang kalima kagenap katujuh wa malakani ala safataika mal dua malaikat anu ngajaga biwir urang kagenep katujuhnya ala safaitaika kagenep jeung katujuh wa malakun ala fika anu nyekel kana baham anjeun la yadaul hayat wal hawam ora itu wani nasukan sungut palancok calakeun calangap atawa gegeremetan reungit asupkeun kana baham kersare laleur cucunguk sakitu kersare urang mah kersare biasa we masih ieu ngangage mun masuk aman daya malaikat apa tuh malaikat apa dong dalapannya wa malakani ala ainika dua malaikat deui dina paon anjeun. Jadi sebenarnya malaikat teh hapadoh teh 20 siang malam berarti 10 mana 10 teh kanan kiri depan belakang opat bibir handap bibir luhur serang baik bibir pahamna sadaya tilu berarti dijaga teh 7 embun-embunan 8 napanon 8 10 dijaga teu dijamin eta mah teu dijamin itu 10 lan udun udun udunnya ampun eta mah geus kusarangan kumaha mulah teh tapi eta teh tai cilik eta tai cilik teh bisa ngabunuh hewan-hewan
kacil gitu. Sebenarnya baik curug kieu teh terperangkap. Terasna aya deui malaikat katabah, para pencatat. Ieu malaikat katabah teh alladzina yansakhuna minal lauhil mahfuz, anu menyalin ti lauh mahfuz. Wa hum malaikatul kiramul katibun, namina teh malaikat kiramul katibin. Wa minhum jadi malaikat kiramul katibin namina teh. Jadi malaikat kiramul katibin teh nuliskeun di lauh mahfuz. Urang teh geus tuliskeun lauh mahfuz. Takdir teh ikat birizkihi wa ajali. Tah, unggal tahun teh diperbaharui, di-upgrade. Jang dilaksanakeun teh ditinggali. Tahun ayeuna tahun mah ya agenana Ilham Al-Ghifari. Ditulis ku malaikat kiramul katibin. Engke dibikeun ka bagian eksekusi. Maksudnya lamun bagian kudu menang rezeki ya. Nah iya Ilham, sing beungar sing kaya sing segala. Dibuka. Anu gawian bagian boga anak, bere anakna. Geus dicantumkeun. Oh iya mah bagian 3 truk. Aya 3 truk. Geus pokona mah tulis takdir teh ya. Maka irata malam Lailatul Qadar. Sebagian kaul malam nisfu Sa'ban. Eta kiramul katibin tadi dia. Menyontohna di lauh mahfuz teh, jang pelaksanaan satahunan. Pelaksanaan setahun. Itulah satu, jadi malaikatnya bergolongan. Saterusna terakhir itikadkeun deui malaikat hiji la yusafuna bi dzukurah wala unusa, teu pameget henteu istri. Kadua, malaikat teh termasuk hamba Allah, termasuk makhluk Allah. Katilu, malaikat mah walaysa lahum syahwatun, daya syahwatan. Ai syahwat mah sifat-sifat kebinatangan. Ari hayang sok hayang naon cing? Hayang wareg. Eta syahwat. Hayang panon hayang ngeunah ningali syahwat. Sepil hayang ngupingkeun anu ngeunah syahwat. Jadi syahwat mah hayang menikmati kenikmatan-kenikmatan. Jika hewan aku mah parebut. Silit cakar gitu tah kucing gini. Neangan dahareun syahwat eta batu. Aya deui naon? Nafsu. Malaikat mah daya nafsuan. Insyaallah kayak diterangkan tentang nafsu. Seterusnya malaikat mah wala ummun wala abun tayasaan, teu aya ibu ramaan. Berarti Allah mah malaikat mah teu beranak dan tidak diperanakan. Langsung diciptakan ku Allah, teu berkembang biak. Wallahu a'lam yang masih kene. Aya hadis geuning, lamun urang kasudu jadi naon? Malaikat. Wallahu a'lam. Diciptakan ku Allah jadi malaikat. Wallahu a'lam. Ngan simpulna malaikat mah lain hasil perkembangbiakan. Beda jeung manusia. Aya bapaan, aya ibuan. Wala yasrubuna wala yakulun, tara dahan tara nginum. Wala yasunallaha, teu pernah atau tara maksiat ka Allah. Setiap perintah Allah pasti dilaksanakeun. Cinta ka malaikat kalebetkeun hukum. Kantun menjelaskan tentang tingkatan nafsu.